Kasalaki kudu bager, bahasa kudu sopan, volume lamun ngobrol di hareupeun salaki ulah kenceng teuing. Laras cek salakina teh ya, mama bikinin kopi. Iya pak, gitu. Osok gitu osok, porok. Ya macet salakina, mama bikinin kopi, nyeduh we sorangan. Kuat boga. Kita galak kos gitu. Ye lamun pamajikan galak salaki matak begung awak matak tuh tingali salaki ibu nu barargung tuh eta teh salak pamajikanana galak laras gitu kecuali ustad ai ustad mah begung naon sababna sabab loba puasa ai salaki ibu boro-boro laras gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga salaki teh ulah sok nyebut ngaran nya. Ibu osok nyebut ngaran ka salaki. Ka hade ulah sok nyebut ngaran. Ieu mah salaki ngaranna Adul gitu. Dul. Ya Allah eta. Salaki disebut Adul. Papeurieun ku batur teu dihargaan atuh ku pamajikan hargaan betul. Ieu mah Dul. Buru-buru reka pasar, buru Dul. Cik atuh pakai bahasa nu pantes numerna mamam papa osok nyebut mamam ka pamajikan pak osok alhamdulillah osok nyebut papa tapi ayeuna atuh ngamulai nya ya ayeuna kan beres muludan ya balik ka imah ketuk pintu assalamualaikum assalamualaikum geus kitu pangku salaki dibuka tak cek ibu teh papa langsung we kecup keningna 1 2 3 4 paling cek salakina Aisyah iraha edana betul apa betul matak sok biasakeun supaya terjadi izin papa mama walaupun aya tetangga nu sok rada iri betul cek tetangga sabelah teh naon cenah papa mama greget ngadenge naon yeuh papa mama mah cenah tuh lamun konglomerat pejabat bupati gubernur konglomerat jalma beunghar loba duit pantes papa mama pantes papa mau kemana papa mau ada urusan sebentar di kantor mah kunci mobil Fortuner mana pak ada tinggal ambil saja yang Fortuner aja papa pakai ya nanti itu yang mobil HRV mama yang pakai mau arisan benaheun teh kadengena ya mau papa mama papa mau kemana ada keperluan apa marah ember oh kalau begitu mama juga ada keperluan pak keperluan apa dagang urab keun bae bahasa mah teu meuli ibu laras henteu sing bagus bahasa kalau jadi salaki teu muludan kudu bisa dipetik hikmah jeung kautamaan tina akhlak jeung budi pekerti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata Kangjeng Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Siti Aisyah nyebutna oge ya Humairah. Ya Humairah teh wahayang kemerah-merahan. Damisna pipina teh agak kemerah-merahan. Ai Humairah teh diambil dari kata hamroh ditasdirkeun jadi Humairah semu beureum. Henteu beureum teuing semu beureum. Jadi intina mah geulis pokokna mah Siti Aisyah teh. Tamata ibu-ibu oge sok make make up teu naon make make up ngagula beureum teuing. Sebab ai beureum teuing mah katingalina jiga kesemek. Betul. Cenah make upna eueuh Ustad. Lamun ibu teu kabeuli make up, ye mudah-mudahan manfaatnya Bu. Ku abi dibere tips keur ngabungahkeun salaki. Ibu teu boga duit keur meuli make up. Carana kumaha? Ibu neangan daun kawung. Ya. Tuluy daun kawung eta diduruk, apuna ditumbu, geus ditumbu tah dijadikeun bedak.
sok oles-oles karena banget insya Allah tas dioles-oles katingali banget ibu meho. Betul apa betul? Aduh, ieu mah ngaji jadi ngacaprak ieu ya.